urang ayeuna keur banjir. Makana lamun hayang salamet anak-anak urang titah naik kana parahu. Naon parahuna? Majelis taklim. Naon parahuna? Madrasah diniyah. Naon parahuna? Pondok pesantren eta pengangguran santai tapi keren mah. Wih, itu percaya. Musim corona ge ka pesantren mah teu mempan. Santri mah teu sieun kana corona. Pan corona teh kuman, virus kuman. Atuh santri mah geus tibaheula lah gaul jeung kuman. Tu baju saminggu dilok salin pan. Baju beres nyaliwet pan neangan nampannya. Nampan di tiangan aya di kolong kobong mah. Barang ditong nampanan geus tinuh ku TikTok. Tapi pitik teh kotok. Dicokot bae nampana di banjur ku cai bersih. Ceuk dokter mah masih banyak kuman, kurang steril, masih banyak bakteri, masih banyak kuman, sangat berbahaya. Cek santri masa bodo amat dokter, kuman ge modar kuliut panas mah. Keren lah. Makana naik kana parahu. Naon parahuna pondok pesantren. Amin. Ya Rabbal. Pesantren mah moal kena corona. Mudah-mudahan di corona cepet leungit. Amin. Lamun corona aya bae eta moal salah gara-gara nini. Oh menang duit 600.000. Ini duit di mana ceng? Duit corona mau. Bagus eta coronanya. Mudah-mudahan eta corona panjang umur. Laju pula pernah ngadenge pan kieu sebenarnya mah masih PPKM keneh lin. Jak kudu make masker komo kamari-kamari mah aya sunep sagala pan. Dicolok juga teh sunep kan pula pernah ngadenge bocoran cenah ge mah. Pernah ngadenge bocoran bahwa corona bakal berakhir lamun si Alda geus kapanggih. Can kapanggihnya? Geus angst dok nanya. Balik di kana jadi judulna lamun hayang boga anak anu soleh tuturkeun perjalanan orang soleh titah ka pesantren sederhana bae isuk ka SD sore ka madrasah peuting ka majlis ta bener teu mah ja kenyataanna lamun mah maot hayang dibacakeun Inggris apa hayang dibacakeun Quran demi cager ngomong. Atuh najan anak pinter bahasa Inggris ge aku kolot keur sakarat begitu maot. Oh my father. My mother, my saroh lah ka ditu. Kabeh ge hayang dibacakeun Al-Qur'an. Anak marek jadi karyawan teu nanaon, rek jadi pejabat mangga. Yang penting kabeh bisa baca Qur'an. Begitu kolot keur sakarat datang anak nu kahiji nalkinan kana ceulina ma inget ma turutan ma la ilaha illallah cek anak pertama nu jadi ustad datang di anak nu kadua langsung ngalaudu muka Quran maca Waqiah maca Yasin indah tadoang kitu bener teu mah cuma kolot keur sakarat datang anak pertama ma SPPT di mana mah sini nih ibu terus dayo datang anu kadua nu bikang ulah wakapae hutang motor can kalunas ya Allah naudzubillahi min jadi urang kabehan engke jaga ketika urang sakarat hayang dibacakeun Al-Qur'an artina anak ulah sampai teu bisa maca Qur'annya punya anak ulah sampai henteu bisa maca Qur'an kadituna rek jadi jawara mangga rek jadi preman silahkan insyaallah ari geus bisa maca Qur'an nyaho kana agama jelema mah aya tobatna bener teh ya ieu mah ketika rek tobat eueuh ilmuna pan rada haliu nya ari aya ilmuna mah boga rem ketika tobat atuh geus aya ilmuan. Makana ayeuna ye lamun dibere ilmu ku kiai ku ustad cekal bae. Doang mah dibere kampak ieu kampak cekal bae sugan engke mah butuh. Ieu ragaji cekal bae ragaji najan urang lain tukang bas ge cekal bae bisi engke mah butuh. Bener teh ya? Ieu mah batur mere ragaji teu ditarima.
batur mereka kampak dari tarima giliran engsel coplok makan upar-aparnya hartina terus ngaji susuganan urang menang hidayah mungkin di mana urang daek tobat geus aya ilmuan alhamdulillah. Mudah-mudahan ya dulur kula kabehan menang topik hidayah ti Gusti Allah. Anu tadina candaek ngaji sing rajin ngaji, anu candaek salat sing rajin salat. Karena salat eta dina agama tihangna ta. Naon cenah? Heuy. Naonna? Tihangna sunduk nempel kana tihang. Kuse nempel kana tihang kenteng ge numpang dina tihang. Ayeuna sunduk aya kenteng aya rarangkeun aya tihangna eueuh rek nempel di mana? Euy. Panaya laguna? Menang tengah lagu. Percuma zakat kau bayarkan. Percuma haji kau tunaikan. Kalau kau tak mau sembahyang menyembah kepada Tuhan. Paham tuh maksudnya? Percaya kula ka urang unggul Cipinang di mana datang mulut ngejo mulut, di mana datang rajab ngejo rajab, bener tuh? Tapi pertanyaan anak ari teu salat mah eta ganjaran ngejo mulut rek nempel di mana? Sanajan barahan ge tahirup ari teu salat marek nempel di mana? Bener tuh? Ari geus aya mah tihangna sunduk bakal bisa nempel, kenteng bakal bisa numpang gara-gara geus aya tihang. Berarti salat eta tihangna agam.